Seni Sunda iraha bakal mekar Iraha cenah teh Kang. Moal mekar satungtung urang elmuna. adat urang dina olah seni Sunda. Silih sempat bagi nya modasan. Kaum dangu sadayana di mana bae ayahna patepang dangu deui sareng manganggang anu sejamang dongengkeun deui ya mitra dongeng Sunda manganggang nanging dina ayeuna mah sejen jejer mitra dina judul lelampahan Kang Rahman ya mitra kanggo nguningakeun perkawis ieu itu na dina dongeng ieu parantos dibewarakeun ku manganggang dina kolom deskripsi nya mitra. Pilih pada aya nu hoyong terang mangga kantun dibacanya dina kolom deskripsi gitu. Mitra kaum dangu manganggang oge nyungkeun dihapunten bilih aya bahasa Sunda anu lalepat sareng kaliru sisipanana kumargi manganggang sanes ku tiasa sareng jago ngadongeng. Ieu mah itung-itung kanggo mulangkeun katineng pang beberah manah sakantenan geuning balajar ngamumule bahasa Sunda supados teu kasilep ku zaman, teu katutup ku mangsa, teu kagerus ku era modernisasi. Kumargi upami sieun salah wae mah atuh iraha urang ngamumule ieu bahasa karuhun urang sadayana. Bahasa Sunda nu urang, bahasa Sunda keur urang anu tos aya ribuan tahun lamina. Bahasa Sunda bahasa anu gaduh nilai unik kumargi dina masing-masing wewengkon sok aya perbedaan dina pangucapan sarta istilah-istilahna. Kumargi kitu manganggang ngarangkum sadaya istilah-istilah ieu dihijikeun dina dongeng manganggang. Mangga aturan kanggo para pecinta dongeng Sunda anu aya di tataran Sunda khususnya di Jawa Barat sareng Banten kumna kapalawargi sadayana di mana bae ayana pamuga urang sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan mulus rahayu berkah salamet hayu urang hayu atuh palawargi meh teu nyangkolong teuing kana waktos urang Bandungan dongengna wilujeng ngadangukeun. Lembang mitra wewengkon di kaleureun kota Bandung aya di wewengkon Kabupaten Bandung Barat daerah tiis ngahasilkeun sayuran sareng susu disangka kuat yen keahlian tani jeung paternakan anu dipibanda keluarga di wewengkon Lembang teh warisan ti Afrika Kidul atanapi Afrika Selatan. Wewengkon Priangan disebut wewengkon pagunungan anu ngurilingan Bandung geus lila kasohor subur rahayatna ngandalkeun tani jeung tani pikeun nafkah melak sayuran kembang buah umbi sareng kacang nepi ka harita Mataram ngawasa Priangan tuluy mawa pare
jeung ngawanohkeun tatanen pare. Mataram tuluy masrahkeun priangan ka Walanda. Walanda mawakina enteh, kopi, jeung karet. Walanda lajeng ngembangkeun perkebunan ku employing jalma asli. Di tahun 1870 hampir di sakuliah priangan sumebar rupa-rupa perkebunan. Sababaraha urang Eropa junun nangtung di luhur salaku Pringer Planters nya mitra, salaku Pringer Planters gitu katelahna, ngaran pikeun otoritas perkebunan di priangan Pringer Planters nya mitranya, di antara Willem van der Hoek, R.E. Kerkhoven jeung Karboscha nu boga perkebunan teh jeung nu boga perkebunan teh jeung kina nu sumebar di priangan. Seseueurna warga Walanda sareng warga Eropa damel di pamarentahan, janten prajurit, PNS, atanapi padagang. Tapi aya deui urang Eropa imigran. Aya deui urang Eropa imigran anu katelah miskin nu anyar-anyar ieu jadi nyeri sirah pikeun pamarentah Hindia Walanda dina mangsa harita. Lembang beberapa kali deui manganggang nyebutkeun Lembang. Kadua kutilu nu kahijina daerahna alus, anu kaduana warga masyarakatna saromeah, anu katiluna kaitung wewengkon favorit manganggang mitra urang teraskeun. Lembang mangrupa kacamatan anu gumantung kana perkebunan teh jeung kina. Wargana ngagarap kebon baheula mitranya carita zaman Walanda melak pare atawa tani waktu eta. Lembang ngan bisa dihontal ku hiji-hijina jalan gorobag anu dipake pikeun ngangkut hasil kebon. Lahan anu disayogikeun pikeun Van Ham sareng babaturanana mangrupikeun bagian tina perkebunan kina pamarentah Hindia Walanda anu aya di daerah Nagrak di Lembang keneh gitu. Peter Broshoff panaratas politik etika lulugu redaktur koran The Lokomotif nulis dina makalahna dina kaping 28 Desember tahun 1802 ngarespon karena artikel AM Broshoff sapuk sareng prihatin AM, tapi di hiji sisi resiko eta patut tujuan pikeun nangkep tawanan perang bur. Tah bangsa bur lain bangsa merenya kaum bur atanapi kumaha tah panginten keturunannya keturunan bur lah istilahna. Pamarentah Hindia Walanda ngarencanakeun nginjem leungeun tawanan perang bur pikeun ngawangun jajahan tatanen di Lembang. Kaum bur bakal nyebutkeun yen pamarentah Hindia Walanda geus nyadiakeun lahan anu masih bagian tina perkebunan kina pamarentah anu geus dipapaesan di Lembang mang tahun-tahun lilana. Lahan ieu ngan ukur diinjem gratis pikeun 5 tahun munggaran anu saterusna Van Ham urang Belanda jeung babaturanana bakal diperlukeun pikeun mayar fee rental 14 sen pikeun tiap hektar lahan anu dipake tiap tahunna. Van Ham sareng rerencanganna oge ngagaduhan pinjaman pikeun alat-alat pertanian anu diperyogikeun.
di lokomotif dina kaping 16 April tahun 1803 ngagariskeun rencana pemerintahan anu bakal dilaksanakeun ku tawanan perang Boer. Intina para tahanan bakal ngawangun patani inti anu saterusna bakal mimpin ngadegna koloni desa Eropa di Lembang. Mitra, jadi entong heran upami di Lembang ada kebau-bau Eropaan ya mitranya. Van Ham jeung babaturanana oge dipenta pikeun ngamekarkeun paternakan sapi. Kitu oge ngamekarkeun tatanen hortikultura gaya Boer nu geus hasil naklukkeun rigors taneuh Afrika. Taneuh Afrika teh atupan katelahna ge hawana panas gersangnya mitra. Ku kaum Burma eta teh, ku keturunan Burma bisa ditanaman gitu, ditanami gitu nya mitra. Tanggal 17 April tahun 1803 Van Ham jeung rerencangan naik kereta ekspres di Batavia ka Bandung. Dina dinten anu sami rombongan Boer neraskeun perjalanan kalahan garapanana di Lembang. The Pringer Boat dina edisi 20 April tahun 1803 kacatet kadatangan urang Boer ti mimiti turun tina kereta api di Bandung nepi ka nuluy ke nelampahan teh naik gorobag ke perkebunan kina pamarentah Hindia Walanda nu aya di Lembang anu saterusna jadi paternakan maranehanana. Darat talampahan ka kebon kina nu tinggal ku sabab tetangkalan geus kolot dicaritakeun siga parade cenah mitra alit-alitan gitu. Ceuk bangsa urang nu harita masih nu harita jadi saksi gitu nya, jadi saksi kalayan nyata pernah kungsi ningali imah nu dicicingan kuturunan Boer eta ayana di lamping kidul Gunung Tangkuban Parahu. Nah rada malapagedang heula nya mitra gitu. Jadi ieu sejarah kin upami bade terang ti mana dicandakna tos diterangkeun ti nu link deskripsi nya mitra. Imah nu dicicingan ku Boer eta di lamping kidul Gunung Tangkuban Parahu. Teu jauh ti kuburan Jung Hun. Tah saha nu apal kuburan Jung Hun. The Boers geus disiapkeun ngaran Boerderij Verhedlus cenah naon tah bacana teh mitra. Boerderij Verhedlus. Ada letahna kan letah oncom gondrong manganggang banyak sanes letah keju. Nah pokona kitu we nya urang teraskeun. Pikeun imah patani maranehanana panitia sementara anu satuluyna bakal ngawas pagawean Boer di Lembang oge ditugaskeun pikeun nyiapkeun sagala kaperluan koloni, memimpin pangwangunan koloni tatanen salaku solusi pikeun merangan kamiskinan. Tah kitu kirang langkungna gambaran tina perkawis sajarah warga Boer teh mitra. Anu saparantos negara urang merdeka tina panjajah nu antukna dijieun nama jalan nu aya di wewengkon Bandung. Anu nama jalanna nyaeta Jalan Van de Boer. Kapungkur mah duka tah ayeuna mah masih aya keneh atawa henteu eta nami jalan teh manggawe taroskeun ka sesepuh saderek sadayana. Kitu nya mitra. Hayu atuh palawargi meh teu nyangkolong ting anu waktos urang Bandungan dongeng nanya. Dongeng ieu taya hubunganana sareng warga Boer. Tapi dongeng ieu nyaritakeun kahirupan di sabudeureun jalan Boer eta mitra.
anu kapungkur aya nami Jalan Bur nya mitranya. Dina mangsa Indonesia geus merdeka, di lemah cai parahyangan rentang-rentang aya hiji awewe nu keur lempang rusuh muru ka pangkalan beca. Ke jalan Van de Boer-nya, Mang. Muni kaget, da teuing ti mana jolna. Awewe geulis ujug-ujug Noel tuur waktu Rahman keur lelenggutan dina becana. Jalan Van de Boer. Bari turun tina beca, manehna malik nanya, tarangna dikerungkeun dararasaan karek ngadenge aya Jalan Van de Boer. Eta caket Mang, tingeng seret ngatuhu. Jawab eta awewe negeskeun basana lemes ngan pedah lagamna rada jiga bangsa bule mun keur ngomong teh rada ngosom. Tapi bari geus disebut nyeng seret ngatuhu oge ku awewe eta, Rahman mah tetep lebeng teu apaleun. Mangga Neng, Neng we nu nunjukkeun jalananya. Akhirna Rahman cukup ngomong gitu. Nu penting peuting ieu manehna bisa narik. Komo deui ieu awewe teh teu nawar heula. Biasa nu tara tuur tawar mah mayarna sok rada gede. Mun nya teh alhamdulillah pisan, manehna bakal bisa nyisihkeun rada gede keur engke mun balik ka lembur. Nya Mang, ari Mang urang mana? Geuning teu apal jalan Karak oge sagoes Rahman ngaboseh. Eta awewe geus nanya kitu. Urang Banjaran, Neng. Neng asli mah ngan ayeuna mah ngontrak di pabrik emes. Pabrik emes meureun, terusan jalan Imhof teh nya. Nya Neng, bedeng Neng, cileuhan weh. Abdi unggal peuting bulak-balik ka dieu, geuning karak ningali emangnya. Ngetem di dieu mah nembe 3 poe, Neng. Biasa. Di mana gitu? Biasana? Biasa mah di pasar Ciroyom. Nah ngalih. Barau pangintennya di pasar mah. Sanes gitu. Keur jalma susah juga emang mah. Tara bauan atuh. Pindah sote pedah we. Tos seueur teuing becana di ditu mah. Oh, hampir sepanjang jalan timimiti naik hareupeun bioskop Silihwangi nepi ka jalan Astana Anyar. Eta awewe terus wae ngajak ngobrol. Untungna ti peuting jadi Rahman teu sabaraha hahehohna, rada tiis teu panas teuing. Iya Mang, lumayan kangge ngaganjal patuangan ngarah teh lebat angin. Pas hareupeun bioskop sahati, eta awewe ngasongkeun kueh ka tukangeunana nu terus dicokot ku Rahman. Kueh balok jabahaneut keneh. Duh, ngarepotkeun Neng, cek Rahman basa-basi bari jeung atoh. Nyarek teu atoh kumaha atuh, beteungna nu ti sore keneh can kararaban nanaon pisan. Kari-kari ayeuna aya nu mere kueh balok, kueh pangbeukina. Matak harita oge celebok kueh. Eta kueh langsung didahar. Titotogan Tegalega beca dipengkolkeun ka jalan Nyeng Seret. Sakira 200 meteran tidinya ditetah mengkol ngatuhu. Tos Mang tos di dieu. Teu lila eta awewe nitah eureun hareupeun imah si Grong. Manehna oge terus turun ngepeulkeun duit kertas kana dampal leungeun Rahman nu karek teges kana beungeut panumpangna, geulis, payus jeung basana anu sakitu lemesna. Tapi teu lila manehna gancang indit deui ti dinya. Ragab bisi disangka teh sopan, lila teuing neuteub mah. Nuhun nya Mang, ulah kapok. Kadenge sore eta awewe rada ngajorowok, tapi
Waktu diliek geus teu katempo deui jinisna. Rahman terus ngaboseh deui becana. Sanggeus nganterkeun panumpang tadi mah manehna ngetem di terminal Tegalega bari nempuan udah ragang keur nyiapkeun lapak daganganana. Didinya manehna karak sadar geuning geus jam 2 peuting. Geus wanci janari. Hari awewe tadi geus di mana nya peuting-peuting karek balik? Ceuk manehna dina jero hatena. Muncul di jalan Cibadak pan wayah kieu mah paroek atawa moal mungkin geulis teuing jaba papakeana oge sakitu sopana. Galecok hatena nepikeun kasakilas mikir boa-boa awewe teu bener nu karek balik di jalan sempit Ciroyom. Terus manehna mikir deui jalan Van de Boer. Hanjakal tadi manehna samemeh mengkol teu maca heula plang jalana. Nya da lain sakali 2 kali manehna ngaliwatan jalan yang seret teh. Tapi sering damun tadi terus lempeng mengkol saeutik teh brasna ka jalan situ saeur mentogna ka jalan kopo. Tapi da can pernah nempo nu ngaranna jalan Van de Boer mah. Mong ka Pajagalan 25 nya. Galecok hatena Rahman kapegat aya lalaki kolot menta dianterkeun ka jalan Pajagalan. 30 atuh Pak. 30 sakitu deketna. Geus biasa bapak mah sakitu. Rahman eleh deet nganyakeun lumayan 30 perak oge da moal datang batan kerek mah. Matak sanggeus manumpang naik geuleyeung weh becana diboseh deui nepikeun ka pohonna mikiran awewe tadi. Komo peuting eta nepi ka subuh ngucekil meunang panumpang rada loba. Inget deui teh waktu ngitung duit di bedengna, kaget pedah duit kertas ongkos pamere awewe tadi sanggeus dikuriwal-kuriwal geuning duit ribuan satilu-tilu. Tadi namah sugan teh salembar duit ratusan. Ya Allah, salah mikeun kitu. Harewosna bari terus nilik-nilik duit dibeberkeun ku ramona. Tapi cekang asum oge beuh babaturan ngabecana keur jelema susah mah mun hayang ngalamun ulah keur balik buburuh moalila oge tunduh cenah. Da bener teu nunggu 5 menit Rahman langsung ngaguer sare.
Bada lohor manehna kakara udang. Geus teu inget deui peutingna ngalamun naon da beuteung ongkoh mah kaburu tatalu menta dieusian. Manehna terus kacai bari mandi sakalian ngumbah beas dina panci leutik. Jiga biasana ngaliwet deungeunna kek meuli di warung biai tatanggana. Mun teu perkedel pasti gorengan teri. Moal jauh tidinya da manehna sadar kudu ngabiasakeun api kana duit jeung kental peujit ngarah nyakolakeun budak di lembur kabiayaan. Sok biaya sakola jeung jajan si Jaenap urusan maneh. Keur dahar sapopoe kajeun urang. Komo deui mun inget kana omongan-omongan pamajikan nu negeskeun mun urusan budak geus jadi tanggung jawab utama manehna. Ari pamajikanana tisaprak budak umur 6 tahun oge kabeneran ditarima gawena di pabrik coklat nu aya di Bojongloa. Tisaprak budakna umur 6 tahun. Sedengkeun Rahman harita mah digawe sarabutan keneh. Sagawe-gawe nu aya di lembur paling oge nya kitu mun teu kuli macul ngaderep atawa kuli bangunan. Ngaderepnya teu ngaderep tah. Maklum sakola oge ukur tamat SD. Rek ngalamar ka pabrik oge sok arera ngosongkeunana. Ongkoh pabrik mah lolobana narima pagawe teh ukur awewe. Keun cicing percaya we ka pangeran da teu bodoh teu nu pinter, teu nu bodoh teu nu pinter kabeh gaya rezekina jang tong salempang. Ngan Abah Adung nu sok nguatkeun hatena waktu nalek dirina nitah gancang ngawin anakna teh Nani nu ayeuna geus jadi pamajikanana. Tisaprak budak rek asup sakola karek manehna daek lunta ka kota ngandalkeun neangan resiko ukur di lembur mah teu matak pimahieun. Rahman milih ngabeca da ceuk pikirna ngan ngabeca wungkul nu teu usum-usuman. Nyawa becana wan abud urang tegalega. Atuh mitra gancang carita manehna geus aya di tempat pangeteman becana. Man, ayeuna mah ngalong, biasana beurang lin. Kang Entom batur ngabecana ngagareuwahkeun. Waktu manehna kare oge ngalenggut pisan dina becana di hareupeun lapang pacuan kuda nu aya di Tegalega. Ari akang, sok ngareurewas, nya Kang, geus 2 bulan. Berang teh ayeuna mah panas pisan atuda. Memang na oge geuning ngetem di dieu biasana cenah di hareupeun bioskop Siliwangi. Gehel, asa kaingetan. Jam sabaraha ayeuna Kang? Rahman jiga nu reuwas turun tina becana bari malik nanya. Aya naon jiga nu rewas kitu? Aya jam 1-an mah meureun? Kang Entom oge ngajawab jiga nu heran. Poho, aya langganan nu sok ditarik jam 2-an ya. Ayeuna mah Rahman karak bener ngajawabna bari ngadorong becana ngaler ka arah Ciateul kek tidinya karek ngenca arah Astana Anyar. Manehna reka tempat biasa ngetem hareupeun bioskop Siliwangi. Sugan jeung sugan panggih deui jeung awewe mangkukna.
rek malikeun duit nu 3.000 manehna karunyaeun bisi bener salah mikeun kabeneran pisan saenggeus manehna nepi jeung markirkeun becana hareupeun bioskop teu lila nu ditungguan katempo datangna ti hareupeun toko Sintiau supplier minyak kalapa jeung mantega nu rada poek. Mang, biasa jajabkeun deui abdi ka jalan Vandeburnya. Sanggeus aya di hareupeunana eta awewe langsung ngomong kitu dibarengan imut ngagelenyu geulis. Telak ayeuna mah panonna rada sipit jigana campuran Walanda jeung Tionghoa. Mangga Neng, ngan keheula. Rahman ngajawab bari ngusiwalkeun leungeunna kana saku calanana nyokot duit nu 3.000 nu samemehna geus dipisahkeun dina amplop. Neng, ieu artos ongkos ti Neng mangkukna teh. Rarasaan Mang mah gede teuing, bisi salah mikeun. Diteruskeun ngomongna kitu bari mikeun amplop. Maknya sabaraha kitu? Cek awewe eta bari narima amplopna teu lila dibalikeun deui ka Rahman. Jujur teuing jadi jelema teh. Mang, jujur teuing jadi jelema teh. Tos candak we, tos rezeki Mang pilih babalik letah ke. Cek manehna deui dibarengan naik kana becana langsung numpangkeun kaki hareupeun Rahman pisan nu langsung panonna cenghar da bari sajorelat oge jentre ari nempo ping-ping nu boleas mah. Engke mah Mang, tong nyebat Neng cekap Anita we nya. Damang teh pantacan sepuh-sepuh teuing. Di jalan awewe eta mimiti ngajak ngobrol deui nitah nyebut ngaran ulah Neng bari ngasongkeun kadaharan jiga mangkukna ngan lain kue balok ayeuna mah bolu nu harita oge langsung didahar ku Rahman. Nepi ka tujuan Anita langsung mayar tapi ngajak heula ka jero alesanana teh mawa receh jadi dibayarna engke di imah. Wios atuh Neng, wios. Anita. Oh mohon wios atuh. Anita, nu kamari oge tos langkung teu cekap. Rahman ngajawab rada gagap, asa teu sanggup ngobrol lila-lila jeung awewe anu sakieu geulisna. Hayu, tong hariwang. Tatangki di dieu mah tara usilan dah. Sakantenan aya piobroleun. Tapi awewe nu ngaranna Anita tetap ngajak nuturkeun nu akhirna ku Rahman digugu. Manehna nuturkeun bari sakapeung neuteub bitis awewe hareupeunana nu ngajantung cau, nopang birit nu buleud cuntrak centrik. Ari sup ka jero imah, Rahman meuni colohok, lain sakadar gede. Eta perkakasna oge meuni leuks cek jalma ayeuna mah. Jabati kitu ti mimiti asup nepi ka kadiukun dina kursi. Ieu imah sengitna ku ngadilingding sengit kembang malati. Keantosannya saha teh nami teh? Sanggeus nempo Rahman diuk, Anita ngomong kitu bari asup ka jero kamar. Rahman Neng. Neng Anita, jawab Rahman bari terus muterkeun beuheung nempuan seuleusi rohangan. Kamarana indung bapana nya? Atawa nu lainna geus sarare meureun? Hatena mimiti ngagalecok ngan terus manehna anteb nilik-nilik foto nu ngagantung dina tembok. Foto di jero figura Anita keur ngarendeng jeung lalaki nu jiga aing geuning. Gerentesna kabeneran dina tembok arah karohangan tamu katempo dina tembokna ngagantung enteung gede. Katayap manehna kadinya ngenteung bari sakedeung nempo foto tadi. Aing manya kembar mah.
gerentesna bari rek terus diuk dina kursi deui. Eta abdi Kang Rahman sareng tilas tunangan abdi nutus teu aya. Karek ge malikeun awak nyaho-nyaho Anita geus aya tukangeunana. Rahman kaget campur kasima rek teu kitu kumaha. Awewe hareupeunana beuki katempo gelisna sanggeus ganti baju ku baju sare. Saeutik luhureun tuurna bahana saten warna gading nyuruh pisan jeung kulit anu sakitu bodasna teh. Oh, Pok Rahman bari bulaha belehe era kalakuana asa kacergedeleg pisan. Mirip akang pisan. Mung ahlakna nu rada benten jiga nama. Anita ngomong deui, leungeunna ngarawel figurana nu terus dibawa ka tukang. Prang. Geus kitu kadenge sora ngagolomprang. Tarasaan Rahman eta figura peupeus dibalangkeun. Sok kaluli-luli wae bade dipiceun teh. Teu lila Anita balik deui bari nanggeuy 2 gelas ci kopi dina leungeunna. Anita geuning ngarepotkeun, Mang mah moal lami. Rahman basa-basi. Asa salah ragap ari nyang hareupan awe model kieu teh. Komo pas marehna ngabongkokkeun awakna neundeun gelas dina meja, dadana meuning ngemplong jiga nang tangan disorogot. Cek Ustad Dasad mah ditingali dosa, teu ditingali barang bagus. Lain kitu. Lalaki mana oge pasti lilinieun ari nempo kieu-kieu teuing mah. Astagfirullahaladzim. Cek Rahman na jero hatena. Waktosna seep palawargi cak urang ecageun heula lalakon dongeng lalampahan Rahman. Dugi ka dieu heula gesan isu kepageto urang tuluykeun deui iraha cenah Mang. Duka tah irahana mah doakeun we nya Mang Anggang supados sehatnya mitra. Janten upami sagala rupina parantos siap kin ku Mang Anggang disambung deui. Kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Mitra kaum dangu Mang Anggang ngaturkeun nuhun anu tos parantos komentarnya dinu uploadan terakhir kamari teh dina ieu nya anu pamustungan teh dina post dinu tab community nya tab komunitas sareng dina episode anu ka-11 anu terakhirnya anu setan penasaran anu 13 nya aya moal diaoskeun komentar namanya kin we dinu episode kedua dongeng lalampahan Rahman ieu nembe ku Mang Anggang dibiwarakeun nya ieu na eusi komentarna ieu urang sebatkeun we nami-nami anu parantos ngarojong tinu komentarnya. Aya Ibu Maena, aya Ibu Sri Hartati, aya Ibu Ratna Komalasari, aya Ibu Haji Neng Alika, aya Ibu Noneng Nurhayati, aya Ahmad Supriyatna, aya Bapak Ahmad Supriyatna, aya Dede, aya Ibu Noneng Nurhayati, aya Ibu Neni Supriyani, aya Ibu Maena, aya Ibu Rohani Damur, sareng aya Bapak Asep Kurnia kitu nya mitra. Mangga mitra bilih bade nyintun atensi komentar mangga tinggal komentar we dinu video Mang Anggang kapayunnya kini insyaallah ku Mang Anggang dibewarakeun sareng diaoskeun dina tungtung Mang Anggang ngadongeng gitu mitranya. Jadi moal ngawagel kanu waktos nalika Mang Anggang ngadongeng ieu mah dinu tungtung Mang Anggang ngadongeng we nya mitranya supados anu narongton oge anu henteu komentar henteu kawagal gitu waktosna gitu mitra. Mangga mitra ku kituna Mang Anggang saja amit mundur amit mungkur patur wae urang patepang deui.